Bahan itu lagi ngapain? Nih bos, tarikan tuh ngomong teh gara. Naon kitu? Tah. Sampe. Lamun cek bahasa Indonesia mah nu kieu teh, naon ngaranna teh euy guys? Nu kitu naon sampe teh nya bahasa Indonesia teh. Talus. Lain talus guys. Tape. Tape. Nah, ini hasil alam. Kalau Hasil- bahasa Inggrisnya Hasil alam, ini hasil alam yang ada di alam Cibadak. Tingali. Tah ieu teh nu kitu teh sampe. Sampe tah ti mana ieu sampe? Sanes abi nu melakna ieu mah, sanes budak santri nu melakna. Saha atuh? Teu apal da urang ge mangih ieu teh bos di dieu nya. Tapi masih kena bagus sih, masih kena bodas. Nah ieu sampe siga kieu nu ngorakna kieu bisa langsung dimakan. Nah carana kieu. Jadi lamun urang keur di leuweung atau di hutan gitu di mana we di hutan di leuweung. Urang kalaparan, Bos. Jadi aya makanan leuweung anu bisa dimanfaatkan. Nyata sepertikeun kieu sampe lamun cek bahasa Sunda na penting bahasa Indonesia mah naon lah poho deui. Komo bahasa Inggris sama poho deui urang komo bahasa mah goprona maqalina rahmatan Makkah Madinah. Maqalina rahmatan dunya gitu. Nah, kieu bisa dimanfaatkan. Tinggal mesek we ku panangan tuh dikeun ge bagus pokona mah higienis. Bakal jadi penyakit mah lamun ku leungeun kieu langsung dipesekna teu ku peso moal malah naon aman pokona bos tuh. Nah, bentuknya siga kieu sampe. Nah, ieu ge masih kena kulitna yang kurang sakieu unggul ieu mah jeung video unggul bos tah. Nu kieu jeung non khasiatna kawang gegel heula. Mun karasa amis berarti khasiatna teh pikeun nanti nyembuhkeun penyakit gula. Lamun rada pahit ieu pikeun nyembuhkeun penyakit diabetes. Lamun rada asin tah nu kieu maka gunana teh pikeun nyembuhkeun penyakit nyeri cangkeng. Coba rasananya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim berantas Allah paringgono. Mantap. Mantap, Bos. Kumaha rasana ieu? Rasana ieu mah aya pahitan, aya amisan, aya asinan. Teuing tina naon? Meureun teuing pahit tina leungeun meureun kotornya. Teuing amisna teuing tina ieu meureun tina letah urang. Teuing asinna mah teuing tina korong gitu teh. Anu Mang Sandi rada ngeurah ieu. Mantap banget Bos tah. Nu kieu gunana bisa jadi dablo. Sampe ieu teh bisa jadi dablo, bisa jadi peuyeum sampe, bisa jadi ranginang, bisa deui jadi naon nu kitu loba, bisa jadi misda, bisa jadi bekecrot, rupa-rupa nu kieu Bos, bisa jadi papais, bisa jadi keripik oge bisa. Nu kieu mah sampe mah loba khasiatna, loba manfaatna pokona mah. Sok bikin kalian anu can marlak nya marlak ti ayeuna mempeng 2026 sih kaburu 2030 keburu kiamat ya Bosnya. Ieu aya mantap ya. Asin pahit jeung amisna aya campur pokona misdamis it pokona mah. Amis pahit jeung hasem. Wah jeung mah Bos. Mantap pokona Bosnya. Nying potong goy geus ah geus. Geus. kecil. Malah. Uis. Mbok